Guys, main panen tuh ya yang jualun ya. Tuh hah? itu tahun kulak di itu biasanya saung itu. Terusna mejihna ya doh yang piduiteun. Hah? Saung kawin men. Oh, itu lumayan. Sugan aya naon-naon atuh di dieu. Atuh urang ka kebon ada. Ya urang tanyakeun langsung. Aduh, Am, mah itu nu panen teh? Ari panen mah da ya terong teh. terong. Terong. Heeh. Mujana sih ari panen mah gitu. Ngan ari ieu mah cani kita jagong mah masih kena gitu. Anjeun terong ge lumayan ge jang Bara kebon ya. Bara kebon. Heeh, bara. Ari mah kur sakebon terong mah. Ngan Jadi, ari bon Sistemna rek kumaha ieu teh? Maksudna borong borong ya. borong berhadi. Aduh tahu ya tuh. Mal disasup tuh. Asup sih. Dan kalau asup lah kumain lah depan lah kan. Oh, depan. Oh, misalnya maksudna urang ge tinggal langsung ke lokasi barunya. Oh siap. Terus mujana panen bang. Mujana terong mangan are memang apa tempat tuh jago rumahnya. Jadi musuh lah kalau Depan lah meureun. Iya. TPL mah lah. Oke siap. Sesana meureun. Ngajagong lagi terong lagi can diala. Ya siap. Oke siap. Urang langsung ke kebon Langsung ke kebon deh. Kebonat nu ieu da mana tak kebon ieu mah kebon nu aja we. Anu aya terong aya terong mana. Siap. Oh nya. Oke siap. Oke. Sudah ada terong lumayan alhamdulillah. Ada kalian panen juga ya. Tuluy kena ini. Itu eta meureun teh kebonna ieu sing kaburu hujan. Ieu meureun kebonna nya. Ieu sebelumnya kita tanggal lah. Ieu ge ieu lobat ha ieu. Heuh. Tanya. Apa tuh? Kenalan jang? Loba oge nya. Kenalan. Lola terong. Kan kurang ieu numbang bager mah ieu teh. Kebon teh. Kira ngomong eta. Tadi nya geus. Heeh. Geus ieu geus di DP ya. Kurang dipanen, kurang diborongkeun. Sejurig di mana ta? Jurig eta teh. Itu di belah itu. Tayangkeun Kebon sawit. mau balik ya mah? Ya ke bonsai ge. Bonsai. Ieu pacaran ku sari dia. Potong bisi-bisi. Ku amang di dinya. Lagi buat kulik itu geningan. Tuh. Teuing dan nuduhan geus di DP-an titah diala we langsung cenah. Wah, ini masih jurig gini ya. Hujan manten ieu jadi ngobrol di saung, ngobrol di saung. Ayo teh kumaha kebon teh mana, Bro? Eta be nu macu saha pan urang teh kebon urang meureun. Ah, iya tah, iya. Ini kumaha urang? Iya. Eta geus diolaan gara ngarora keneh terong. Emang Bang kemana? Kan eta we kebona. Lain eta pan tadi dituduhkeun belah ditu. Wah, iya. Pokona mah eta terong kudu kana tanggalkeun deui terong pokona mah. Lamun teu ulah balik di dieu pokona mah. Paculan waing saya tangkurakna hiji. Emosional lain kitu mah guys. Anu jauh bang lah. Anu mah orang sekeluargaan we. Pan urang Atau bisa pokona mah iya geus coplok. Geus di DP-an. Heeh. Si amang ieu ka nu boga ieu. Da meureun salah ieu, salah kebon. Urangna asup salah kebon. Tayang nyaho aing mah. Emang geus we nu amang dibeli duitna tadi dia. Cokot ya tuh sok. Ka duitna. Ngan hayang leuwih urang mah da ieu mah keur mah salah nyokot ngora keneh. Kira ku hargana kudu sarua. Kurang mah bisa. Lawen nu di si amang lah. duitna we dieu lah. Kenaya anu ieu mah tong jadi lah. Anu si amang ieu daripada si omongannya. Heeh. Pampura we nya mah. Siap. Ayo cepena. Ya amang lah ke dieu teh. Eta kabeh Anu itu arek diborongan baraha jadina. Ya mah DP heula eta. Paling kakarakeun teuing narima duit sakieu aing. Oh, dieu. Oh, Mantap.